Acara ini dipersembahkan oleh Mitraku Food Service and Packaging. Ya, nutu terang mah aya, seueur. Karena kan seolah-olah kumangsa sudut pandang pemahaman ayeuna kan seolah-olah seperti itu. Antara budaya dengan ajaran yang notabene-nya misalkan yang dipelajari banyak orang, mayoritas dan seterusnya, itu kan akan berbeda. Ya. Matak abdi dinya penten gaduh rumusan deui Mang Iki. Ya. Upami tadi aya rumusan gitunya, amanat Prabu Dharma Siksa. Nah, abdi gaduh rumusan deui tina hasil penelaahan diri itu akhirnya menyimpulkan getih mah asal usul getih turunan moal tiasa robih. Getih mah asal usulna moal tiasa robih. Genetik berarti kan. Genetik. Tapi ilmu pangaweruh mah tiasa robih. Oke. Getih mah moal tiasa robih. Getih mah moal tiasa dirobi. Tapi pangaweruh ilmu pangaweruh mah tiasa robih. Tiluhurna keneh tiasa robi, duwi ka urang ayeuna tiasa robi, tapi getih moal tiasa dirobi, masing ayeuna diinfus di naon cuci darah ogenan, asal usul mah moal tiasa robi gitu. Kang gelas artian dilanjut ya urang ngaleutna. Ya kopi tubruk cap gajah. Cap gajah. Yo bismillah. Iya anu menarik Kang. Ketika basically Akang kan pasantrenan Kobongan. Jadi sakitu ngolotokna medarkeunnya ilmu karuhun lah. Ilmu karuhun dina bab tata salira, dina bab trimurti diri. Aya teu Kang, Akang kan sanes ukur tadi kakaruhunan teh naskah Sunda. Aya teu mendakan tina rumusan-rumusan pasantrenan. Nu akhirna kapungkur abdi ti tahun 98 tahun 2002 tahun 2000 teras 2000 hiji 2002 2003 justru abdi di pasian rumusan teh ti pun aki pun guru nguningakeun tentang ilmu kaweruh luluhur lah gitu, model trimurti ning diri, teras 4 kali 5 pancer dan seterusnya. Akhirnya karena basically orang diajar cacarakanana di pasantren, akhirnya abdi milarian kedah muntah mah kedah didalilan gitu. Aisur pun akid ada sorangan mah teu masantren, engke kapanggih ku sorangan jeung gitu. Akhirnya teh ngemut nyalira urang teh, kedah maca diri, kedah apal diri teh naon ieu teh dalilna. Manara panapsau teh gitu. Akhirnya kabukalah eta teras dugi ka misalkan upami jisim teh cenah kahayang, berarti kahayang teh nafsu. Akhirnya muka surah Yusuf, inna nafsala amaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada keburukan. Berarti orang setiap gerentes hate jeung pikiran anu ngaluga, anu ngadorong kana kahoyong dunia, kedah hati-hati, bilih ujung-ujungna riweuh gitu. Upami sore Iwan Pales makan cenah keinginan itu sumber penderitaan. Jadi di dalam keinginan, di dalam kena hati-hatinya. Nafsu nu mata kaduhun, badan nu katempuh. Gitu. Iya. Nah, gitu. Tah Kang nyambung-nyambungkeun janten mila literasi tina dalil. Dalil-dalil anu sapenak-penak urang akhirnya mukaan deui hadis, mukaan deui Quran, maca deui kitab-kitab sanesna. Kanggo memperkuat dina lalampahan rasa. Cuk-cukan ngayakinkeun lah. Upami dina ieu mah aya dalil akli, aya dalil nakli kan gitu. Mohon gitu. Akhirnya kanggo bilih lepat cuk-cukan, bilih lepat kumaha. Seueur bilih, seueur kasieun ku doktrin teh. Akhirnya tahap demi tahap dikaji. Duwi kan ngadamel hiji simpulan, ngadamel hiji ringkasan, file-file gitu kan. Oh iya ayatna engal catet. Oh iya engal catet gitu, ringkasan-ringkasan model gitulah. Sampai ka
perkembangan anak muncul kesadaran. Kesadaran nalika ngabedah nu namina nafsu, keinginan. Irahasi sumpingna urang ngagaduhan nafsu, irahasi urang gaduh awalna urang gaduh kahoyong. Pan urang lahir gubrag ka dunia ge ayeuna calik dede sanes kahoyong. Ya, sik balik kagungan Gusti. Istilahna Kang Iki. Nah rencana nyuhunkeun heula ka ibu henteu hoyong dilahirkeun. Henteu. Kan gitu. Eta dina nalika menghayati, memahami tentang nafsu. Ternyata orang lahir ke dunia ogenan lain menang kahayang. Lain pamenta sorangan. Lain pamenta sorangan jeung lain kahayang sorangan. Ya. Itu kunci. Ya. Kunci tentang kelahiran kita. Borojol ge urang teh nya lain menang kahayang. Sanes kahoyong. Ya. Itu kunci. Ya. Untung abi jadi orang dia, jadi orang jauh, mau pendak. Cenah hoyong janten putra turunan presiden di Amerika kan sanes. Ketika ditanya tentang keinginan, pasti semua orang akan sama. Apapun agamanya, apakah Anda terlahir ke muka bumi atas dasar keinginan sendiri dan rencana Anda sendiri? Pasti tidak. Kan gitu. Itu pelajaran tina nonamina jisim. Akhirna kaditu nanaon upami urang ayeuna lahir ka dunia wae sanes dasarna hirup urang teh ku kahoyong. Kebanyakan anak ayeuna termasuk diri pribadi nalika tos hirup di dunia. Hirupna teh hoyong diatur ku kahoyongnya lira. Hoyong gaduh mobil, hoyong gaduh bumi, hoyong gaduh istri anu kieu nu kieu. Dina nalika teu kacapaina jantan malangsak. Akhirnya ngelempatkeun ka Allah, ngelepatkeun nasib diri. Gusti kunaon abdi nasib kieu teh. Komplain. Ka Gusti komplain. Komplain. Karena kenapa? Pengetahuan kana jisimna kirang. Pengetahuan kana nafsu dirina nyalira kirang. Karena urang pola hirup urang didorongna ku rencana kahoyong nyalira. Ya. Padahal orang lahir didukung ku nafsu lah. Didukung ku nafsu padahal orang lahir ke dunia tidak didasarkan nafsu. Jadi tira eta si nafsu teh datangna. Nah, kan gitu. Ya. Ketika membahas 4 ke 5 pancer ternyata si nafsu itu datangnya tina awak salira. Tina awak salira, tina saripati acining bumi anu ngabentuk ayeuna janten rambut, janten soca, janten raga urang. Raga urang ngagaduhan kan, ngagaduhan energina. Sadaya unsur saripati cai seuneu dan seterusna aya dina diri urang. Aya roh, roh nu ngareoskeunana. Contoh Mang Iki kieu. Upami urang nyepeng lamak, ancelomkeun kana cai. Si cai kumaha? Kacandak ngiring. Merambat. Ya. Begitupun api upamanya rokok. Tek rokok. Itu merambat, si api merambat. Berarti dia punya daya. Otomatis dina diri urang oge sarupaning cai taneuh oge gaduh rambatan. Nah, rambatan eta karaos kuruh, kurasa. Itu dorongan teh kahayang. Kahayang. Lamun dina visual lamak mah visual lamak. Si cai teh ngarambat dina visual seuneu mah seuneu teh ngaduruk kertas gitu kan. Dina diri urang mah kahoyong ngalentab. Nah, kitu panginten. Padahal tidinya sumpingna nalika urang gebrol ka dunia painten dipasihan rasa, nu dipasihan ruh, dipasihan kuring teh ti Gusti wa nafakhtu fihi mir ruh dan seterusna. Tidinya mungkin urang mulai sisi membedakan jisim kuring tadi bisa merasakan potensi nucahi jeung seuneu bumi angin sadaya dina diri urang nyata berupa kahoyong. Lepat henteu teu lepat. Oke, upami tiasa ngendalikeunana menjadi nafsul mutmainah. Gitu. Salarasna tos lengkap sadayana dina. Tah ieu Kang, abi kan penasaran ya. Akang kan sangat kental gitunya dengan naon basically pasantren. Abi hoyong terang teh aya teh data-data karuhun urang tapi dicutatna dina literatur
naskah Islam gitu nya. Naskah bahasa Arab mungkin ya naskah. Upami ditalusur mah aya seueur. Upami aya mah engke lompat painten kadinya. Tapi engke tahapan heula painten. Tahapan udaganana da tadi ogenan samemeh tadi ge kaluarnya. Janten kedah hatam heula, kedah sanes hatam lah minimal sejauh mana kita mengenal diri, maka sejauh itulah nanti akan keluar metodologi untuk memahami diri, kemudian memahami cuk-curukan. Ya. Karena ini proses malapah gedang keneh berarti nya. Malapah gedang keneh margi engke kan aya proses mun tema spiritual transedental. Proses transenden gitu kan mengalami upami saat sakumaha Mang Iki kan kantos podcast oge sanes pengalaman segala macam seueur. Karena kawasa Gusti tidak ada yang bisa membatasi siapapun. Karena di semua makhluk itu aya kawasa Gustina. Wawasan pengetahuan Kang Agus kan ieu sakitu norowelang capetang jeung teu matak jenuh gitu nya. Pami di kampus misalkan kadang di kelas kadang aya nu bete gitu nya. Aduh ya tunduh. Tapi kan dia ngobrol kieu tadi sareng Agus da aya tunduh teh aya amin. Itu kan karena Kang Agusnya semangat atau tapi dukat. Jadi asik gitu ngobrol. Ya karena berbicara dari hati. Itu kembali. Aya rasa gitu lah. Janten hartosna urang silih asah teh ya. Silih asah, silih asih, silih asuh. Janten bisi pamandak abdi lepat, kedah dilaraskeun ku Mang Iki kan gitu. Milih pamandak abdi mah kitu dina nyuk curug galur teh ya, abdi mah nyuk curug diri heula gitu. Nataan diri heula. Ya ari perkawis tata salira mah salurasna metode sadaya jigana sapuk lah sepurang margi itu kan tahapan paling dasar. Betul. Sacan urang leleng kahalu kanu ka sifatna tata nagara tapi tata buana ya kudu rampes heula dina bab tata salira. Leres. Mung eta dina hal eta teh memang seueur anu dilangkung. Naon seueur dilangkungna margi kabujeng enggal kacana ku nafsu. Hoyong pa euleuh, hoyong pa kieu. Aya beda langsung ieu. Anu bener kieu. Eta kartos. Tah janten kunaon aya permasalahan nalika kaluar tina diri aya permasalahan kitu, margi seolah-olah upami kitu mah teu can rampes. Upami hoyong pa euleuh-euleuh pasiku-siku keneh mah teu can rampes dirina gitu. Jadi emot saur paripawa sepuh kapungkur urang gedekeun sarwana, urang leutikeun anu bedana gitu. Eta. Gitu. Tapi kan kadang-kadang urang jembar teh memang nya makom oge urang nincak kana kejembaran manah teh. Kadang-kadang kan nya nafsu anu dominan. Sanes nyeroskeun batur ya, nyeroskeun diri pribadi. Kadang-kadang urang teh nya merangan hawa nafsunya. Laras. Unik anu namanya saur Mang Iki kasauran. Kadang urang teh aya beda-bedana, gedekeun nu sarwana, leutikeun anu bedana. Eta kan filosofi sepuh luar biasa. Tina simpulan tina kajian. Urang guar saeutik. Cik kira-kira naon anu bedana, naon anu gedekeun sarwana. Cik Mang Iki. Nya gedekeun mah kan urang salaku seueuh-seueuh lah. Punya visi misi jeung kanyaan anu sarua. Eta anu sarwana. Tah eta mah upami anu sarwana kadinya Mang Iki nya, eta mah nu sarwana di luar diri urang. Di luar diri urang. Karena produk. Produk hasil buatan manusia. Urang pilari anu sarwana dina diri urang abdi sareng Mang Iki, sareng anu bedana abdi sareng Mang Iki dina diri Mang Iki sareng diri abdi. Ulah ngawitan lieur mah biasa daerah tenang lah. Ya urang ieu keun tata rucingan. Wireh Mang Iki neme eta kan neme gitu. Dan ulah kagok gitu. Ulah kagok dina mengkaji filosofi sepuh teh. Ulah kapalannya bela. Gitu akhirnya. Ya. Jadi naon anu bentena dina diri abdi sareng Mang Iki, engke naon anu samina dina diri abdi sareng Mang Iki. Dina tata salira heula. Cik cobi. Mending malar ku Kang Agus da aja abdi teh kadang ngebutan mah. Janten lami deui gitu. Anu bentena dina abdi sareng Mang Iki rupa. Pangambung
aya. Soca aya. Cepil aya. Tapi rupana beda lamun dihijikeun eta pangambung soca sareng cepil teh beda-beda. Mohon. Anu samina socana nu nami anu samina cepilna ngan bentuk anu beda. Bentukna gede leutikna. Desanajan disebut kembar ge aya bedana. Aya bedana. Tah eta ka kawasan Gusti nya. Itu yang maksud abdi. Eta anu bedana. Ya. Berarti udah ngagedekeun nu beda dina diri urang teh. Tapi teangan nu saruana. Oke. Naon nu saruana cik Mang Iki? Naon cik? Sarua teu migawe. Maksudna? Sarua Mang Iki sareng Abi teu migawe ceuli sorangan, teu migawe irung sorangan, teu migawe rambut sorangan. Ujug urang mah ngan ukur nganggo. Sami teu sareng Mang Iki sareng Abi. Sami. Tah lamun samikeun eta gedekeun anu samina. Yen urang teh waruga urang teh kurungan urang teh sami-sami lain pagawean urang. Iya. Lamun ayeuna Mang Iki sareng Abdi aya nu samina berarti moal beda atuh Gustina Mang Iki sareng Abdi. Yeah. Bade orang Cina, bade agama ngangkeun naon wae. Dari manusia mah kitu-kitu keneh, jelema mah kitu-kitu keneh. Irungna sami. Lamun urang yakin irung urang lain menang pagawean urang sorangan, berarti sami nu ngadamel mah. Ageungkeun anu samina. Terus rasa persamaan atau rasa kemanusiaan munculna karena kamanusiaan. Nah, menarik ya. Titikna loh. Titiknya gitu loh. Iya seueur keneh nu bari ditaros ke dieu kedah naon heula narosna. Janten upami bangsa visi misi mah eta tos guaran produk manusia. Masalahnya campur sareng nafsu. Nafsu sareng kahayang sorangan, nafsu sareng emutan kahayang sorangan. Nu akhirna teh sok kalah pabeulit. Iya. Lamun kedah diuihkeun heula karena masing-masing dirina. Ageungkeun sami-sami geuning cepil Mang Iki sareng Abdi teh sanes abdi nu ngadamel. Di dinya painten muncul hiji keimanan anu kuat, hiji kepercayaan bahwa urang aya rambut, aya cepil, aya mastaka sanes padamelan urang pribadi. Tauhid berarti kalau bener. Tauhid. Tingawitan ditungtung sausap rambut dugi ka sausap dampal. Ayeuna urang taroskeun ka pun biang atawa ka mamahna Kang Iki. Rumaos ibu Kang Iki ngadamel cepil hiji. Pisan-pisan. Ngan ukur nganung cenah cu. Henteu ngaemple-emple. Gitu. Yes. Urang taroskeun berarti urang nganggo kurungan urang ieu padamelan Gusti anu nempel dina diri. Berarti ulah tebih-tebih hoyong nyaketan Gusti mah caketan ku emutan pikiran urang kana padamelanana. Ya. Upami saur bahasa pasantren mah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikiran mah damelanana ulah mikiran bentuk Allah zatna kumaha. Gitu. Eta mah keluar ya. Jadi ulah leupas emutan hate urang kana padamelan Gusti. Lamun emutan pikiran urang nyaketkeun kana padamelan sajatina Gusti, caket moal sareng anu ngadamelna. Kumaha tah jawabanna? Hartosna, upami urang nyaketan objek padamelan Gusti, pasti lamun urang nyaketan kana objekna, pasti moal pajauh sareng anu subjekna. Oke. Jadi aing emot teh ya, aya cara sebuah kapungkur. Ulah neangan guru nu loba omongna sok ngageledur pikiranana. Pilari mah guru sajati anu teu tebih tina diri eta. Tak kada pecahkeun siloka-siloka kitu teh. Emot kapungkur waktu menuju memejehna untuk galur. Tah eta kedah diperkiat eta siga nu teu pira padahal pira. Masalahna lebar. Energi hirup, energi pikir lamun dianggo mikiran anu luar ti diri. Tapi lamun urang energi manah urang, pikiran urang nyaketkeun kana padamelan Gusti, kan ieu tos yakin padamelan Gusti. Sanes susah deui padamelan Allah tunggal di dieu. Tunggal. Teu aya sugan hiji curug, hiji cingir dibantosan ku batur teu aya. Tunggal dina wujudna. Matak dina ilmu tauhid anu ngawitan teh kedah wujud. Sifat nu wajib di Gusti teh wujud. Wujud kidam bako moal patul liwat di sini. Gitu. Kunaon diwujudkeun heula melalui bukti ciptaanana.
Itu sejalan sareng Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq nalika Kangjeng Nabi di Gua Hiro. Khalaqal insana min alaq. Jadi hartosna kedah maca insan manusia tina segumpal darah. Tina segumpal darah ayeuna tos janten rambut. Tah ieu nu kedah dibaca. Janten Kangjeng Nabi kapungkur berarti maca diri heula. Ngaji diri oge. Ngaji diri eta dasarna. Kan hari Iqra teh baca. Leres. Iqra cenah Muhammad teu tiasa. Oh udah di guha bade maca naon teh tulisan teh naon kan gitu. Cara macana bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Gitu. Jadi maca damelanana. Damelanana teh seueur. Khalaqal insana min alaq. Dikhususkeun anu umum kemudian diperkecil. Yeah. Diperkecil khalaqal insana min alaq, yakni Allah anu parantos nyiptakeun manusia tina segumpal darah gitu. Janten anu umum terus dikhususkeun. Sapertos nyambung ke sareng surah Az-Zariyat. Wa fil ardi ayatul lil mukminin, dan di bumi itu ayat-ayat bagi kaum yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kamu sendiri apakah tidak menyadarinya? Itu nyambung kan? Yeah. Sareng Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Ya di dalam ngaji diri keneh berarti. Ngaji diri keneh. Karena kedah eta heula Mang Iki. Persamian abdi sareng Mang Iki ena tos kapenak. Nya. Rupa beda, asal usul sarua. Tah eta nu diageungkeun. Ulah kana produk. Yeah. Lamun elinganana hate sareng emutanana tos sami, pasti dina ngajawantahkeun kedah kumaha urang hirup ayeuna di dunia pasti sami. Yeah. Moal seueur pajegjogan, moal seueur naon peperangan segala macam moal. Benten paham jadi ribut. Benten paham janten ribut moal. Padahal ka beda mah geus etibar heulana gitu. Fakta. Irodat kudrat irodatna Allah. Nu kembar ge beda. Anu kembar wae beda. Urang mah rata-rata hayu we nayangan perbedaan kanggo naon kanggo mencapai satu keinginan nafsuna. Pola di dunia teh hayang ku aing. Kudu cek bener cek manehanana. Cek bener manehanana. Yeah. Upami tadi ngait kana sejarah Mang Iki ya. Eta kali sejarah diri. Nalika diudag kana sejarah asal usul, ternyata kita terlahir pun sudah dipermasalahkan ku sejarah. Ku sejarah, kumaha masalah? Ketika berbicara sejarah itu berbicara kekuasaan kan? Ya. Nah, kelahiran orang wae lahir dari sejarah kekuasaan. Leres deh. Leres. Nalika Adam, aya protes iblis kan gitu. Yeah. Hartosna orang kelahiran orang sudah dipermasalahkan bahwa bumi ini sudah dikuasai oleh iblis. Orang wae istilahnya gubraga dunia bukan kahoyong. Nah, anu protes. Taye. Janten orang terlahir dari sejarah kekuasaan di awal kene gitu Mang Iki. Gitu. Keur mah gubrage urang teh teu rumah sahayangnya. Teu rumah sahayang. Kalahka aya nu protes gitu. Aya nu protes. Itu persis dengan kelahiran kita sendiri. Gitu. Persis dengan kelahiran kita sendiri. Urang gubraga dia loba protes. Jadi lamun urang gubrag ayeuna hirup ngajalankeun hirup loba protes ka Gusti, loba protes segala rupa, berarti urang teh keur nincak dina kaiblisan. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Ta eta ngentepkeun dina bab kajian jisim. Berarti tadi di bab ngaji diri. Ngaji diri jisim. Kan nyukruk kamemeh nyukruk anu luar nyukruk diri heula. Gitu panginten. Oke. Ame rada ngentep engke ngaguar kana sejarah pepenakan nu sanesna kitu. Janten fitnah Mang Iki. Aya alurna heula. Oh dasarna teh kitu heula. Margi upami langsung loncat engke diprotes di mana cenah Mang Iki pepenakan kitu. Dasarna nya. Itu. Oke, itu dulu ceritanya pentingnya ngaji diri gitu ya. Ngaji diri sangat maranti, ngaji rasa sangat rumasa. Filosofi. Itu memang nya ai sepuh urang mah kan tadi teh sedengkeun sagala ge kan kudu kita di malapah gedang teh. Laras. Aya tahapan, aya proses, ada memang tiasa ujug-ujug. Janten aya alur anu tiasa dipertanggungjawabkan. Laras. Dari persepsi agama, dari persepsi budaya. Nah, eta kadinya yang kelumpatna. Sehingga kita punya sudut pandang lain tentang kearifan leluhur dalam menyimpan sebuah sejarah.
Ya, gitu. Pola metodologi segala macamna eta heula. Cuk-curukan karuhun mah gitu. Ya. Berarti itu acan dugi karena tahapan salajengna ya nya. Acan. Ira bade dilajengkeun dia. Mangga telah Margi yang memang tadi nuku Kang Agus didugikeun dulu sadayana memang ieu mangrupikeun hiji tahapan anu memang si horeng dina nyuk-cuk galur teh teu sagawaya ujug aya tahapan aya proses kaji diri aya tata salira aya nya tadi nepungkeun heula antawis jirim sareng jisimna janten pamitos tepung neme urang kaluar tira-tiri nyuk-curug emutan sareng pikiran dianggo keluar gitu. Karena upami emutan sareng manah urang teu acan nyambung, akal urang sareng hate kolbun urang teu acan nyambung, engke tiasa kacana ku hawa nafsu teh. Muhun siga nu reueus kakaruhun, muhun siga nu reueus ngabela Islam misalkan, muhun siga nu reueus ngabela masing-masing agama. Inti-intina akhirnya kacampuran ku nafsu. Kitu panginten. Kagus hatur nuhun pisan padahal nu sakitu munelna waktosna elmuna paratos dicarikeun mudah-mudahan janten aya nu kacandak kasayan Kang Agus tina ilmu panemu jampe pamakena kanggo nya dulu urang lah anu rareus oge anu mika deudeuh oge ka nya tutunggusan karuhun anu nyuk-cuk galur oge intina urang sata acan nincak kana nyuk-cuk galur teh urang kudu rampes heula dina bab haji diri. Anu tadi teh anu tahapanna tos di eces kalian genre ku Kang Agus didugikeun yang mudah-mudahan urang sadayana masih aya dina kapancegahan kalian sehat lahir sehat batin. Amin. Aya dina kasumangetan. Amin. Teras janten neruskeun spirit para karun urang margi lamun teu kurangnya bade usaha deui asal usul urang anu janten permasalah saeutik pengen mangiki urang zaman ayeuna karuhun zaman baheula tangtos ilmu nurobih pangaweruh urang nurobih cangkeman karuhun cangkeman ilmu urang ayeuna tantos benten sareng cangkeman anu baheula tak kumaha painten guaran urang supados ilmu tadi nyambung getihna nyambung ilmuna nyambung kitu painten. Aya panginten kanggo panutup latih Kang Agus dina segmen anu ayeuna. Tangtos di abi periogi keneh. Margi janten gantung dengeun ya. Guaran Kang Agus sakitu meunangna kanggo dina panutup ngaji diri heula lah. Panutup ngaji diri heula kanggo dulu urang sadayana. Painten ieu mah tadi oge sharing silih asah silih asuh dina raraga urang kasadaran lahir ke alam dunia. Hiji panginten urang sanes kenging kahoyong. Dan urang hirup di dunia teh di waktos. Waktosna enjing abdi maot panginten maot. Kumargi kitu panginten urang kedah sing ati-ati dina ngaropea dina ngurus dorongan kahoyong urang dina kahirupan dunia. Gitu. Bilih urang teu sadar kana asal usul. Upami lahir urang wae sanes rencana urang maot oge sanes rencana urang kitu panginten. Hatur nuhun Kang Agus waktosna ilmuna katampi kalian kabingan mudah-mudahan janten amal ibadah oge ka Kang Agus anu ngadugikeun katampi ku dulur sadayana anu ngadang